ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Al-ma'nal ijmali utawi kilahiki kumana kang bangsa kasimpulan Istahibbu syari'ul hakim at-tajammula bizinati Mika seneng sapa syari'ul hakim Mika demen sapa syari'ul hakim Gusti Allah At-tajammula inggawe gigindingan kalawan papaes Muqabalatil wufudi karena adep-adepan ing utusan Karena nampa ing utusan mapag Gusti Allah mikaresep gigindingan make papaes mapagkeun besan mapagkeun utusan jadi urang ulah mapagkeun utusan urang ngacumplang campling teu bagus kudu nu rapi komo pemuda mah kudu nu rapi keur mah can laku kurang rapi pasaran turun supaya naik pasaran rapi komo rangga wadzalika lan utai mangkono tajamul liyakuna muzhiran li insanin jamil Udarapun yanta'ana ya balik iku kang ngalahirkeun kadue manusia ing elok supaya jelas ka manusia ganteng kaset perlente dalilna fa innallaha jamilun yuhibbul jamal karena satuhun Allah iku kang maha elok kang kademen ya Allah ing kaelokan oh Allah teh maha jamil boro Allah na atuh dadah melanaga sakitu gelisna sakitu kasetna ngan mun urang nu gelis ulah sok haju wawaniana ragap heula urang kasep teh tapi aya lalaki mah emang boga daya beli sanajan petot tetep bae wani bae lalaki mah kanu gelis tetep bae sebab eueuh nu goreng hakikat mah dadamelan Allah karasep kabeh gaeulis kabeh buktina laku bae berarti bagus wajibu wayarolan wajib apa yantah wa yuhibbulan dikademen ya Allah ayaro yen ningal ya Allah asara nikmati ing tapak nikmat ya Allah ala abdi ing atase hambane Allah Allah mika seneng ningali tapak nikmatna terhadap hamba dibere ku aing maju sia usaha kabeuli sia baju nu rada merenah ai pragmat teh nu rinso nu dino nu sasa teu beres pake nu rapih bagus pamajikan geuleuh urang resepeun anak geuleuh urang resepeun besi aya nu ngora deui resepeun kitu keneh awewe atuh jang salakina we niatan pake anu salaki resepeun ka ulah abdi ieu rek make baju ieu resep kitu kurang ganti nu ieu kurang nu ieu ta eta emang kunaon kitu nu mantap nu ieu sia hideung bajuna hideung jadi resep kos juring kana begitu kadeuleuh bae
dipakai atas maghrib. Tunggu sekadulu. Pas salatina balik di masjid teh pemajikanna aya di lawang katabrak. Pan maka ditabrak sekadulu ku aing kulit hideung maka nu hidup poe katunggu. Pamin samahatil Islam maka ikut tutup saking kamurahan Islam an abahal alam minal harir. Kawian tanggawanangkeunnya Islam ing tetengger saking sutra. Isiabi ing dalam pirang-pirang dodot wal jibabilan pirang-pirang jubah. Dina berbagai baju ditendenan tanda make sutra tanda. Jubah kitu kene di mana ayana fi akmamiha wa zailiha ing dalam pirang-pirang tangan siap wa zailiha lan tarawih siap. Ajamulan kena diginti. Wa laisa zalika min istimalil harim harir al-muharram bal huwa mustasnan min at-tahrim. Dan orangana opo zalika mangkono abahal alam udah saking nganggo sutra kang den haram balik utawi zalik iku kang den istisna saking den haram. Termasuk make sutra nu diharamkeun sakitu mas tamah masih kena dimenangkeun sakadar 2 jari 3 jari gedena 4 jari. Walihada akhrajat as-sayyidatu Asma jubbatahulan karena ikilah iki abang atau akan sapa as-sayyidah Asma ing jubahe kanjeng Nabi sallallahu litubayina darapun yang tambartalakan ya Asma annahu lauka satuhuna kalakuan iku lamunana ya alam iku zalika mangkono ismalil harim muharram atul lamma aqra maka yakfi orang natapkeun ya kanjeng Nabi hu ing zalik sallallahu alaihi wasallam istamalahu lan nganggo ya kanjeng Nabi hu ing Siti Asma kulantaran ngameunangkeun tadi Kangjeng Nabi netenggeran nyicirian jubahna bajuna make sutra kaleresan Sayyidah Asma ngaluarkeun jubah Kangjeng Nabi maksudna ngajelaskeun yen sanyana kalakuan naon ieu law kana zalik lamun tetengger teh termasuk diharamkeun atuh Kangjeng Nabi moal make tapi dak acu Kangjeng Nabi jubah Kangjeng Nabi ge di sisian sisina ku sutra wa hadza kulluhu mahmulun ala anna al-alam al-mazkur kana biqadri 4 asabiha udina yawi kila iki ma zakarna sakabeh hadza tukang den mahmulkeun ing atas sesatuhuna tetengger kang den tutur iku ana ya alam al-mazkur iku kang den kitutup kalawan den kira-kira ikut tetap kalawan kira-kira papat pirang-pirang deriji atau dalam sahadat arba. Kaya tetengger nu tadi dicaritakeun teh ditujukeun dimamulkeun kana yang sanyana ciciri nu tadi dicaritakeun teh ukuranana kira-kira 4 jari atawa kurang. Henteu naon sakadar sakitu. At-tahlilul lafzi utawi kilaiki iku urayan kang bangsa lafaz makfufatul jaib al-makfuf matukhiza jaibuhu min harir. Tai makfuf iku barang kang den dadekaken opo jaibuhu jaib beda arepe yang ma min haririn saking sutra. Bebelah harepna di dieu make sutra. Kana li zailihi lan ana ikut tetep kadue rawi sesaubat mamilan pirang-pirang tangan ya sawat kafakum minhu pinggiran sisian minhu saking sijab sisian di dieuna unggal-unggal ieu di dieu aya sutra di dieu sutra dina naon sakitu mah al-farajain tasniyatu farjin utawi al-farajain iku tasniyah lafaz farjin wa huwa al-fathu fi janibi juga utawi al-farj tawi kubulahan ing dalem
harah-harah jubah hareup teh kurang aya beulahan parji teh beulah asal beulah parji ada pun dikul dijamin tegese beulahan ing dalam saban-saban pinggir adibat karek manggih mereka dia belum takut itu pirang-pirang dodot kang den tadi minal ibrisin saking suta ibrisin wal jambu zababi wa zababi utawi jamane iku lapan zababi lan zababi kama qala fil zada muslimun min qirati asma kanat al-jubbah ubidat aymatat aisyah itu pupus apa sih guys faqaba du'a khaltu al-jubbah tabigazan dadakan jubah pada mauti Aisyah dalam seusia maut Siti Aisyah tasfabiha ayal bisuhal fardo bisa nganggo haing jubah sebab pirang-pirang kang gering baya sululahum musyifa maka hasulahum qad mardo apa waras idillah kalawan izin Allah jadi ku izin Allah jubah tilas kangjeng asal dipake baik anu muriang langsung jago masyaallah datang ka kuari aya antri kajian hukuman wa bi barakati mulamazatiha li jasadihi syarif dan kalawan barokah ngenani jubah kadue jasade kanjeng Nabi kamul ieu teh ta'arud jeung tadi mukhalafah jeung zahir hadis mah tadi teh itu dikumbah siluhan tapi di dia mah dipakai jadi beda mantap tadi ge ieu aya katuluyanana tadi mah panahnu nagsiluha lil marda istaswabi dikumbah caina dipandikeun diinum aya malain takwakan ayal basuha lil abdi wal jumah ari di dieu mah di dieu itu yal basuhal marda wa bi barakati mulamasatiha asal diantalkeun bae ka muria teu kudu dicaian deui ge langsung cakeun geus kuari mah jubah kangjeng teu aya ge jas habib eta bae nu muriang pakegeun ka dieu ujianna lain ieu berkepanasan ngap-ngapan nya masyaallah Zadal Bukhari lan muizafah Imam Bukhari orang masih balik kayak urut wali embung orang mun gitu mah urut bintang film udah namun aya jubah Oma Irama waduh tabaruk bil barakah insyaallah Gusti Allah Zadal Bukhari min riwayat Asma lafzi kana Rasul yalbasul jubah ana sapagang yang Rasul iku nganggo ya Rasul jubah ing jubah wa yuqabilu biha Rasul muluk la nampi atau ma pakai kang yang Rasul biha kalawan jubah ing pirang-pirang utusan pirang-pirang raja Rasul qabail pirang-pirang kepala pirang-pirang kabilah ya kitu biasa ginding kangjeng Nabi keur ganteng kaset pakai jubah itu luar biasa jadi jubah nu eta teh pohara kangjeng Nabi teh ganteng gagah kula ya pelaya cara aspek mah atuh sangkilang narima tamu kayak gitu bae nya mah kos PKS potonganna gitu jadi naon ngaranna itu calana kahandap samping galus merongko samping koster bae aju pakai baju na cumplang campring eta nu kitu cenah tasawuf lain kitu tasawuf mabatin wayah narimana ya sakarna Allah ngagungkeun ka Allah nampa tamu biasa Fikul hadis utawi ikilah iki ku fikih hadis iki jawazul azab ikang awal iku nganggo dodot allazi khalituhu syai'un minal harir purkan wing lazi afus wiji kang betul saking sutra kamik dari alam kaya ukuran alam tetengger atau bendera sabaun kana majmu'an iku pada utawi enta ana yang mikdar iku kang den kumpulkeun
au mufarraqan atau kang den bisa-bisa idza kana mas'ul hadir fihi arba'a asabi kala ana pasakumpul sutra ping dalam zat iku papat pirang-pirang deriji asal ukuran na 4 jari lau kanat mutafarriqatan lamun ana ya alam iku kang narima pisah-pisah dua jawazul hasil jubati wa malahu farjani utai kang kaping dua iku wenang nganggo jubah lan barang kang iku tetep kadue jubah utawi bedah artol belah hareup tilu al istisqa utai kang kaping telu iku gawe kawaras biasari kalawan pirang-pirang tapake Kangjeng Nabi sallallahu wa malama saja sadau syarif lan barang kang nan yang maing jasad Kangjeng Nabi asy-syarif kang mulia masyaallah kaupati sibabu tajammu dari kang kaping papat iku den sunahaken kikindingan zinati kadue karena arah-arah gawe papayas lil jumati ka di Jumat walil wafidi lan karena nampi utusan wa nahwi lan pamane wafid dek Jumat urang gindi narima tamu urang gindi pokoknya masalah nu bangsa gitu deh masyarakat urang gindi sitiru banyak tentang itu babaturan sitiru banyak itu lamun dek itu kasalaki lamun dek kasalaki gindi lamun dek kasalaki biasa hendak nawaran heula dek moal rubaya ya tilu nu tenar hiji nu dua nu kawin hiji menteu nu hiji nu kawin biasa lamun dek kasalaki pas magrib bisa nawaran bade moal upami bade make baju nu bagus ngadinding heula teu prak langsung make sesemita moal ditunda ieu baju moal make sesemita make baju nu goreng we ka Gusti maksudna naon lantaran ka Gusti cukup katutupan aurat tazallul di payunan Gusti teu pantes awak abdi make nu bagus-bagus di payunan Gusti mah sakieu kitu urang ge kitu mun urang penting cukup bae make rinso kalau nu bagus-bagus ka Gusti mah tazallul hihinaan urang payunan Gusti wal khudhu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Marasi radhiyallahu anhu ngucap sapa Syekh Abdul Abbas Al-Marasi muga nilar benu sallallahu anhu saking Syekh wajabing labad rijalun mahawa awsafahum bi awsafihi wa af'alahum bi af'alihi wa zawatahum bi zawati zati tawi pirang-pirang lanang kang hapus dari jaling pirang-pirang sifat dari rijal kalawan pirang-pirang sifat Allah pirang-pirang padamelan rijal kalawan pirang padamelan Allah pirang-pirang zat rijal kalawan zat Allah Allahu minal asrar lan nanggung rijal saking pirang rahasia ma ta'jizu anhu amatul awliya iku barang kang apes saking ma apa umume pirang-pirang wali intaha ustutu qala Syekh Abdul Abbas Al-Maras Iza udila ismuhu bismihi wa fa'luhu bifa'lihi tabi'ahu fi jami' tajalliyati agad gala den ganti akan opo aran abid kalawan aran Allah lan pagawean abid kalawan pagawean Allah maka anut ya abid ing Allah ing dalam sakabe saket tajallina abid saket tajallina Allah fa iza tajalla maka tatkala tajalli ya Allah subhanahu maha suci Allah bismihi kalawan aran Allah al-qabid atuin kobado maka narima kagenggum ya abid wayan kobidu wujud lan narima kagenggum opo wujud bikobdihi kalawan kebedan abid cek Syekh Abdul Abbas Al-Marasi radhiyallahu anhu rijalun mahau awsafah
jagoan-jagoan ibadah, lalaki-lalaki anu luar biasa ngerahkeun sakular waktuna, pagaweana, tingkahna, ucap ngapus kana sifat-sifatna ku sifat Allah. Pagawean-pagaweanana diganti dihapus ku pagawean Allah. Zat Allah. Wa ham lahum minal asrar. Ta eta teh pos kitu teh adalah suatu perkara anu apes amatul auliya umumna para wali-wali. Lamun urang ibadah bersyariat moal jadi wali kejunting tarangna kos PKS heureul dipantog-pantog bener tetep bae sakikituna ai tarang hideung ai korupsi terus bae mal beres sama kutu kamuflase bohong bersyariat doang paling jago katahapan sholihin paling jago eta ge geus hese kuari mah geus bersyariat ditinggalkeun menuju hakikat urang geus datang ka tahapan sholihin naik suluk pakai jalur khusus ibadah ke Allah teh urang ka Surabaya teh bisa jalan Semarang bisa jalan kitu Purwokerto terus jalan Kaler tengah gitu datang tadi naik mobilnya bus malam bus biasa ekonomi naik mobil kijang naik mobil carry naik angkot macam datangna ka ditu araranya aya nu make kereta api jalan set datang ka Surabaya aya nu make pesawat saya teker carita urang jalur-jalur khusus ieu ge ibadah ka Allah make jalur khusus geus teu luak lieur andai make bus ekonomi mah urang dekat Bandung bae kiri turun ke cabut naon nu dicabut kiri angin tarik oh kitu bae ekonomi mah terus bae sanajan bus tapi lamun urang naik patas lek yuk ker HS datang guys plek datang mun teu tabrakan iki sarua ka Gusti Allah ge teu luak lieur berangkat urang aya lurah naon sia berangkat aya camat singkir sia aya bupati gedeun teu ada terus kita berangkat kita dua deuleu ninggalkeun makhluk ulah aya di jero hate nu pika dieu nu pake kanyaah anu dipake ka hayang dipake ka resep teh eueuh hiji Allah ulah aya 48 tali ta'alluq kita teh jeung bangsa nu sugih jeung masa pejabat ulah aya kitu keneh kada dunya ulah aya nu pake ka resep naon bae teh dunya teh ulah hiji Allah ngomong doang tapi maka perjalanan beat bakal bisa sakumaha tadi bayangkeun bae kumaneh ali dunya mah ajerumuskeun tempat nyieun dosa segala dunia sakitu mah mantak jelema loba anu bergelimbang di akhirat kana neraka ku sebab dunia atuh maka resep kana dunia naonan qad kasura loba pisan ke gitu naon jelema di akhirat teh ieu teh kaduhung gara-gara ieu hirup di dunia resep kana dunia padahal itu qad gori nasun kasih loba anu dikelekep di dunia dikelekep dikelekep ku dagangan dikelekep ku politik dikelekep ku ekonomi dikelekep ku pergaulan dikelekep
kurang dah dikelekep wah geus baca mah dikelekep dikelekep eta teh mopohokeun ka Gusti Allah tah eta nu bahaya nya ieu supaya ulah resep kana dunia urang anggap bahwa dunia ieu tempat migawean dosa seluruhna ieu nu ngajadikeun dosa ieu nu ngajadikeun dosa ieu nu ngajadikeun dosa kebal-kebal urang teu resep jeung naon atuh ya bakal nyilakakeun geus pegata make jalur khusus suluk ngaran mulai kuari hirup teu bisa babarengan ieu di lembur mah pindah nyeun gubuk di mana di sawah tengah sawah bari melak ponteng weh atuh tah mah tani ngaranna kitu mah tah orang Tegal tah mah lain di ditu di Gunung Karang sorangan handapun batu ibadah sorang ini yang kawin oleh sapi lupakan sapi eta jasa ibadah mentek Syekh Abdul Qadir Jailani kode selusur di hutan Imam Ghazali di Yordan terus di Palestina terus di masjid-masjid besorangan Imam Syafi'i 3 tahun khalwah bae teu kapanggih jeung saha teu kapanggih jeung saha 3 tahun selalu kararitu bae selalu kararitu pepegatan heula geus teu ngalingsing eta teh kudu boga guru sih teh kayak urang geus pae bae di kamar teh diketrok-ketrok ku pamajikan kak bani nyepi ka kamu nyepi ge atuh ban ieu hansip darata nyepi urang kudu geus dilepas-lepas nah kuari geus mulai jeung jelema geus teu hayang jeung dunia geus teu hayang ka Allah we resep teng kuari urang teh bertingkah Allah bersifat-sifat Allah berpagawean Allah berzat-zat Allah selalu aya asror sirrun min asraril birah tah geus naon nu aya kos Allah bae kuari praktekna teu ka jelema bager kos Allah barang beres mun ngomong atuh nasehat mereka teh nyaritakeun ka salapeta kitu kene sifat-sifatan urang anu pas bae dina Al-Qur'anul Karim kuari mah geus perasaan urang teh geus lain perasaan urang harti lain perasaan urang teh eueuh nu aya Allah urang ge eueuh nu aya Allah mun ditanya mata saha mata Allah ceuli saja Allah nu Allah bae geus serba Allah bae kabeh ma fi jibati illallah Allah bae kabeh tuh tah eta teh asa sejasa kos kitu teh iyalah nu paling sulit barijalun nahau awsafahum bi awsafihi wa af'alahum bi af'alihi wa zawatahum bi zatihi terus kabeh ge diganti ku sifat Allah ku pagawean Allah artina naon eueuh urangna nu aya Allah kharifah ngan ulah aju kos Habib teh ayo assalamualaikum waalaikumsalam janaon can ditanya golek Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ngacaprak banyak kurangnya hadis dia ada namuta ada ceramah gitu kata Habib teh teu adaptasi tanya heula atuh Assalamualaikum salam anak dari Surabaya nih ya, nama anak anu namanya siapa anu Kakarak bagaimana keadaan dia menuntut Waalaikumsalam Ijlis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus acak-acakan orang sebel pada toko situ. Bukan ke naon-naon segala nabi, segala naon. Wah, itu bareres. Saya adaptasi kos gitu. Melain gitu, atuh tah mangarana egois. Majelis taklim naon lain tah. Aya deui habis datang. Waalaikumsalam. Ini kiuti ya, nyanan orang tuh. Iya anak gua Habib Rozak jadi karar iya gua dia ayah Masya Allah saya akur kos gitu teh biasa bae sih ge beneran naon golan Nabi beneran naon golan Allah tuh ieu mah Masya Allah
Teu bisa dieureunkeun di tolak. Ditinggalkeun bae ku urang. Ente mau kemana? Enggak gangguin Nabi ya. Udah Habib aja agungin dulu, saya enggak sempet nih. Ah, tuh tebak tapi eureun nya ditinggalkeun bae ku urang. Eureun tolak. Engkau wajaba doang. Urang datang kadinya dia, ayuhan. Lain gitu biasa. Masya Allah, tentu buka guru Habib ya gitu baik. Nah, kudu bedakan enggak? Di sini ada Habib siapa? Habib Rozak mana? Sono ada. Habib Rozak dari mana tuh? Habib apa bukan? Gak tahu Habib, gak tahu bukan dia pokoknya mah itu mah dia mah pokoknya mah tuh begitu aja. Aduh, Masya Allah. Eta kau cari itu. Ada rese jasana. Iyalah. Ma ta'jizu an wa'amatul awliya. Sulit kos itu. Menghilangkan rasa ngaku di diri orang. Ulah aya nu di aku diri orang. Allah bakal nikmat luar biasa. Tangke fa iza ubdilas muhbisi. Di mana diganti ngaran ku ngaran Allah. Pagawean ku pagawean Allah bakal nuturkeun anjeunna ka Gusti dina sakabeh tajalina Allah. Urang nuturkeun teh nuturkeun ngaran Allah Ar-Rahman bae Maha Welas. Urang teh metakeun Rahman Allah di diri urang. Metakeun Rahman Allah di diri urang. Hayu aya nyawa coba karahmanan urang teh dikerahkeun 100% ya Allah teh Maha Rahman. Engke ke urang teh aya kelainan pasti. Namun urang teh nurutan kitu asma Allah Rahman bae. Atuh engke ge bakalna urang teh qori kunil adat perangan. Ja beda teu meunang menang hayang ge. Nah, ieu ge hayang. Komo dipenta mah. Tah, urang geus teu bukan naon. Aya berapa? Ai hirup aya bae ge muter beres dibikeun. Ieu Rahman urang teh, Maha Rahman Allah diturutan ku urang. Sehingga engke ge bakal timbul haseup Rahman Allah teh nempel di urang. Kabeh ge bakal ngomong, "Eta bae jelema buarahan jasa pohara, jasa tamah teu meunang aya naon dibikeun bae kana mah." Sa eta teh haseup lapan ku urang ge kadenge. Sabaliknya pas di lembur kurang teh ulah dideketan Ki Haji eta mah bos dia kurang teh pelit jasa. Eta kadenge kami kadenge. Teh ikhlas anu aya di jero hate ge eta teh bakal kaluar atuh lantaran haseupna ke kambe. Haseupna ka ambe omongan nu sok diomongkeun ku nyana teh aya teu akur jeung hate. Lamun teu akur jeung hate engke ge haseupna ge lain deui. Teteng teh haseup teh ka ambe teu ngita mah atuh dasar tarasi mah sadaya di bulan hebat ge tarasi bae mah. Tarasi teh lauk asin pedas urang dibubui atuh ka ambe teh pedas bae kajeun buku bahagia. Kajeun buku mah ge nah daging urang dikulub bakalna ka ambe na daging namun teu buruk mah daging kecuali buruk daging buruk ya. Kabeh ge sok urang ngabubui naon bae ge. Ieu mah coba aing mah deuk nganan gara-garana deuk nipu ieu tai ucing kurang dibubui. Teh meong sukeun bubui. Engke ge bakal ya haseup naonnya. Kaambe haseup naon ka ambe. Tah, ieu ge urang teh metakeun asma Allah, ngaran Allah Rahman. Atuh engke teh urang teh bakal kaambe Rahman nu aya di diri urang teh. Kitu keneh pagawean itu kena segala rupa bakal nuturkeun dina sakabeh tajalli geus fa iza tajalla di mana tajalli Gusti Allah ngaran Allah Al-Qabid in qabad engke wayan qabidul wujud di qabdihi artina eta mah sakadar contoh naon bae lamun ayeuna mah qabdu Allah Al-Qabidu ditajallikeun urang bakal merengket tahun bae nu ditajalikeun ku Gusti Allah, pagawean Allah tajalli urang bakal ngeuleuh. Asma Allah ditajalikeun bakal ngeuleuh. Sagala rupa bae. Lamun Rahman Allah ditajalikeun, urang teh bakal ngeuleuh kana tajallina sifat Rahman Allah. Tajallina Rahim Allah, kabeh bae Asmaul Husna, la ilaha illallah,
non gitu karena walillahil asmaul husna kabeh Rahmanur Rahim Malikul Qudus Salamul Mudrus bakal naon bae nu ditajalikeun urang makan ngan engke moal kuat engke moal kuat lamun tajalli geus datang ka zat mah lamun kana sifat mah masih kene kuat tapi lamun kana ditajalikeun geus kana zat urang geus bisa nyaritakeun hese pas Kangjeng Nabi Musa begitu Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah ke Gunung Bersina kemudian puasa 80 poe mantak di Cisoka sok titah puasa 40 poe Kiai Haji Hamid oh muti ulah ngadaharna naon nya sangu bae uyah dogan etik aduh 40 poe 40 peuting Kangjeng Nabi Musa eta Kangjeng Nabi Musa teh pernah kesalahan sekali begitu keur puasa nyiwak diundur eueuh ngeunah kok ieu bisa teu ngeunah carekan ku Gusti Allah bongan nyiwak ti beurang puasa teu meunang nyiwak kunaon nanyakeun Kangjeng Nabi Musa kok pan ieu nyiwak pan diparentah ge di jam 10 kahanda bukan tadi ulah kok ieu bisa arata teu ngeunah ibadah kunaon lantaran bau sumutna rada kurang sehingga malaikatna rada kurang jadi makin bau sumut kurang keur puasa mah makin loba malaikat ulah aja ngadar jengkol ulah abe bau ieu mah bau ge bau ti handak ka dieu teh teh malaikat seungit cak malaikatna kos kitu teh nu cak urang bau cak malaikatna seungit anu cak urang seungit cak malaikatna bau beda geus beda bae nah kuari teh ibadah terus nikatkeun Kanjeng Nabi Musa panggil ka Gunung Bersina teh ku Gusti Allah kitu ditajalikeun falamma tajalla Musa sa begitu tajalli Kanjeng Nabi Musa ka Gusti Allah kelenger Kanjeng Nabi Musa kelenger lain teu kuat beres terus mukalamah jeung Gusti Allah wa matil ka biyaminika ya Musa naon aya di leungeun anjeun Musa eta Kanjeng Nabi Musa ngajawab hiya asoi atawakkau biha wa aqutu biha wa fiha ma'arib eta bahasa Kanjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an tak dipertanyakeun panjang amat ngajawabna naon wae leungeun maneh Musa cukup bae ieu mah tungked geus kitu ieu mah henteu ieu tungked abdi paranti leumpang pake tetekeun oge paranti ngagiringkeun be jeung panting wae-waekeun jeung loba-loba deui we panjang amat Musa geunah ngobrol jeung Gusti Allah jadi ditanya sakitu teh jawabanna loba palingan urang yang ditanya ku kabogoh teh jalan mana tuh Kak jalan mah tadi nama dekat itu aju asa-asa bersih goreng aju jalan ka dieu pas jalan ka dieu goreng keneh bae pas di dinya rada macet terus we ka dieu terus oh cak kabogoh panjang amat nyarita naon eta lazat nikmat luar biasa suarana teh kitu kan encan ge ditangkep sorana doang geus aduh masyaallah hasanah kana jantung tiis luar biasa masyaallah eta bibirna teh kadedeulekeun ka sumur-sumur pareum diomongkeun masyaallah sumur pareum biasana di tukang ieu mah teh sumur ka mana eta eueuh geus diuruk emang diuruk kunaon kitu aya orayana naon apa yang lu mah kan kos kitu bae kudu diomong-omong kunaon tah ngeunah gitulah jadi kelenger Kanjeng Nabi Musa tah eta teu kuat nah ieulah lamun urang geus ditajallikeun mun tajalli kos kitu moal kuat tapi Kanjeng Nabi urang mah ketika dimerajkeun tajalli sami teu kacaritakeun kelenger mah nikmat mantak luhuran Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang mah ieu kuari boro-boro tajalli ka Gusti Allah ku angin geus kelenger itu tajalli teh kos kitu engke mah ditajallikeun teh dina pagawean dina sifat-sifat dina pokona jelema geus tajalli mah kadeu bakal kanyahoan jelema anu boro-boro tajalli ka karak
merasa bahwa ieu teh gerak Allah bakal kanyawan. Jelema teh kadeulean bakal mimiti ka diri urang, geus ka diri urang ka batur. Sebab anu aya di diri urang teh aya di diri batur, bakalna kos kitu. Urang teh lamun mikiran bae bahwa ieu teh kabeh ge gerak Allah, jeung kabeh ge makhluk Allah. Makhluk Allah kabeh perlu dihormati. Pan ayeuna urang teh mikiran Allah bae geus tinggalkeun syariat tah. Kamari lamun manggih reungit dipaehan ku ari mah lantaran geus teu bersyariat neulereungit teh ya, neulereungit putusan Allah teu dipaehan. Wang wing teh makhluk Allah, boro-boro deuk maehan urang bisa ge henteu gerak Allah. Nempel di dieu. Moal sanajan cak syariat mah meunang dipaehan, tapi urang geus leungit syariat teh kajeun teuing meureun aya dahareunnya di dieu. Dihormatkan ku urang reungit ya, dina pada bahwa ieu teh ya makhluk Allah. Kitu kene ka sireum. Geus urang teh mun nangis sireum teh lain dikitukeun sia sireum teh ngamaliti. Tamimiti di diri urang kan kos kitu teh tah tajali berarti teh aya pagawean Allah di dinya. Tapak dadamelan Allah direungit di kabeh. Urang teh ngahormati teh da urang lagi geus menghormati ka Gusti Allah. Naon nu aya di diri urang teh ya, naon aya di diri Allah. Engke heuleuh batur teh kos kitu. Eta teh ai ge kos kitu atur. Berarti wali jeung wali teh nyaho kulantaran kadeuleuh cirina kos. Kadeuleuh cirina kos kitu akur jeung aing itu ge akur tah. Kos urang bae, pas urang nonton bola akur nya nake nonton bola akur berarti. Saruat teh pada bloona. Urang ngridit itu ngridit akur berarti pada ngridit akur. Urang kabang nya kabang sarua bae. Itu bisa dibohongan ka jeung kumaha ge. Oh, eta ge nu apik jeung nu apik teh bakal akur. Bakal nyahoeun. Sebab urang teh ngarasakeun urang apik itu ge apik oh berarti akur. Naik deh urang itu ge naik akur. Kitu ge tajali gitu kan. Nya tajalina ge di mana? Sebab aya 3 rupa. Aya fil afal, aya fil sifat, aya fil zat. Ngan anu zat mah hese jasa. Mantak nauhidkeun ka Allah dina afal, nauhidkeun ka Allah dina sifat, ieu secara global. Praktekna hiji-hiji sakumaha nu geus dihareup teh diulangi deui. Ieu mah keur carita bae. Hiji bae ge heula tauhid fil af'al. Tah ieu ditauhidkeun sampai neuleuh naon bae aya pagawean Allah bae. Jadi ditajalikeun geus urang kana naon bae ka buah-buah buruk dihormat urang. Geus markahar kitu nu sajali. Kos kitulah tajalli. Tah engke kebal ngomong rarasa. Jadi ngomong sebab ieu teh pan kabeh ge benda-benda teh ngararomong kabeh. Ngaromong benda teh ngararomong kabeh ge. Batu ngomong kabeh ngomongan ngomongna lain cara urang kieu lain cara dukun bisa ditanya lain. Jadi urang teh ngomong bicara. Nah, nu teh cek ebit GAD. Tah eta teh bertanya teh cukupnya pada robot yang bergoyang. Bisa. Sebab eta teh ngomong dah. Di laut ngomong kabeh ngomong bicara. Mantap. Nu mantep engke lamun ka wali mah beda-beda lantaran kumaha isarahna. Jelema muriang dibawa ka jana. Oh, eta beta make daun eta tah. Eta teh keur ditajalikeun ku Allah. Can pugu ka urang diturutan ieu. Durutan kiai anu ge mere jampe teh ya make daun anu. Ieu panyakitna aku teh make daun anu. Paeh. Itu melalui petunjuk orang nurutan. Jadi sebenarnya tak turut-turut satu. Teh perkara itu matak pakai anu tak. Tak teh geus teu ka udang ku urang. Sebenarnya tak turut-turut. Nah, kok itu mah lantaran nyana ge isu pageto mah lain deui meureun. Kasih jelema nu sejen mah isu pageto lain deui ka jelema nu sejen mah. Henteu selalu eta bae henteu kumaha prakna. Kumaha prakna bae tah kitulah ditajalikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu di mana geus digantikeun ngaranna ku ngaran Allah, pagawean ku pagawean bakal nuturkeun kabeh dina sakabeh tajalina. Geus fa iza tajalla wallah